Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dunia lamun eueuh manusia-manusia model Habib Lutfi di antarana jeung loba-loba kene nu lainna di Indonesia aya maksudna. Di antarana dunia di Amerika Syekh Aziz nyana diajak kukulnya ziarah ke Garut. Nyana mah langsung hadiah ngabejakeun. Bahwa ini yang diziarahi adalah Panglima ceknya. Kemudian sipatanana kieu-kieu jelas dijelaskeun dibejakeun anak. Urang mah nu sering ziarah ka Godog henteu pernah naon gitu ngaranna nembongan kos kuba Syekh Aziz Amerika mah begitu datang itu nyaritakeun kieu bener persis. Begitu diajikeun ka anu hafal memang persis seperti eta. Nah, manusia model sakilang di Amerika bisa nyambung jeung kuburan hari ieu nyambungna. Lah iyalah manusia seperti eta masih aya keneh alhamdulillah. Ieu nu datang ka dieu tadi henteu bacet leuwih dahsyat deui. Ieu mah Mufti Surya keputusannya ada leungeun manehanana maju mundur na negara aya di leungeun manehana tadi lamun teu macet datang ka dieu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Sabada muji ka Gusti Nu Maha Suci, sholawat ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh alhamdulillah syukur ka Gusti Allah dina wengi ieu khususna simkuring umumna urang sadayana tiasa kempal di dieu dina raraga haul guru urang sadayana malah mandar urang sadayana kenging barokah ilmu kamanfaatan ilmu tambah iman urang ka Gusti Allah. Kasadaya kiai kasadaya santri anu kusim kuring dimulyakeun bil khusus pisan ka guru sim kuring di dieu. Oge alhamdulillah tadi kurang parantos ka kuping Syekh Abdul Aziz Sa'aziz di Maroko. Rencana nama segera di Suriah aya, kemudian di Libya kebeneran macet di jalana, jadi sim kuring kaburu ka dieu. Nuti Suriah Syekh Adnan mungkin aya geus aya di Cilongok atau mungkin balik deui Mufti Suriah. Kemudian tadi Tiaman kaleresan ieu Syekh Aziz lambat sim kuring teh heula ka dieu manehanana kuduna bareng tapi nyana kudu asup di ka kamar. Kudu udah bareng tapi jangan asup di kamar angel kakaluar pan ari bangsa Kifudoli malamun geus ter hatung geus jadwal pannya nama weh hook ya cekeun ieu aya hookan sarua jeung si eta tah ieu mah teu
asup pula ka kamar lila ieu geus datang ka dieu di ditu karek berangkat. Nah ente perlu nyaho kabehan ieu mah supaya apal bae nyana salat heula sabada salat hayang manggihan ki Yusuf heula. Masya Allah Karim tersangka kan nu mantap nyana kadiana panderi kula gitu bisa tiheula ka dieu kita dilanjut kaki Nurjaya ngocoprak banyak ngomong pada lanjut kula teh ieu nyana keur tadarruk ka Gusti Allah mentangaran ka kula tadi saha guru antum dibejakeun ku kula Kiai Yusuf. Terus nyana asup ka kamar hayang kapanggih jadi nyana manggihan heula balik Ki Nurjaya mah jeung Kuntilanak kapanggih. Lah iyalah salah satu kamonesan nu mantap diundang ku Habib Lutfi di Maroko ka dieu teu sembarangan. Nu diundang ayeuna 4 negara 5 cuman nu datang 4 negara. Dalam rangka aya sesuatu nu perlu dirumuskeun untuk Indonesia nu bakal mancanegara dunia teu perlu dikanyahokeun jeung dibejakeun ayeuna insyaallah engke sababaraha waktu bakal dijelaskeun ku sim kuring ieu mah keur ngarumuskeun heula insyaallah engke bakal mendunia jadi ieu mah lain sakadar sa Indonesia tapi sadunia. Iyalah nu keur dirumuskeun sebab kahareupna ieu loba kabahayaan geus dibaca ku para ulama-ulama kahareupna bakal bahaya maka kurang untuk mengantisipasi kebahayaan tersebut diundang engke nama seluruh dunia deui ku ari kakarak perwakilan 5 negara. Nah kemudian datanglah ka Cilongok alhamdulillah geus ngobrol nah ieu bareng kula di bejaan kula dekat dieu penting haul nyana nanya kemudian nangaran kemudian nyana terus perem masuk kamar tadi pada maghrib lambat kula menggeus datang ka dieu nyana masih kakarek berangkat jadi beda de ceramah Haji Fudoli jeung Ki Nurjaya jeung ceramahnya beda jadi nyana implenganana teh lain nah nu dua maksudna lain ge kok masih malah seperti etalah ala kadar bahwa manehanana sering komunikasi dengan ahli-ahli kubur ketika sim kuring ka Maroko dijajab ka kuburan-kuburan masyayikh ka musonif dijajab aya isyarah-isyarah bahwa nyana eta bisa komunikasi di antarana murid numilu ka makam nyana ngajelaskeun ini murid saya lamun ziarah ke kuburan langsung bisa ngobrol muridna anu nganter waktu harita di makom-makom ta eta teh cek nyana ieu murid lamun nyana hadiah ka ahli kubur langsung hadir kos haji pen dipercis nyana mah henteu dihadiahan dia hadir bae genderuwo. Aduh, bahasa mangganing nyana mau murid itu hiji di juru. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah di dunia lamun eueuh manusia model Habib Lutfi di antarana jeung loba-loba keneh nu lainna di Indonesia aya maksudna di antarana dunia di Amerika Syekh Aziz nyana diajak kukulnya ziarah ka Garut nyana mah langsung hadiah ngabejakeun bahwa ini yang diziarahi adalah panglima cek nyana kemudian sipatanana kieu-kieu jelas dijelaskeun dibejakeun anak urang mah nu sering ziarah ka Godog henteu pernah naon gitu ngaranna nembongan kos kumaha Syekh Aziz Amerika mah begitu datang itu nyaritakeun kieu bener persis begitu diajikeun ka anu hafal memang percis seperti eta. Nah manusia model sakilang di Amerika bisa nyambung jeung kuburan hari ieu nyambungna lah iyalah
manusia-manusia seperti eta masih aya keneh alhamdulillah. Ieu nu datang mun datang ka dieu tadi henteu bacet leuwih dahsyat deui ieu mah Mufti Surya keputusannya ada leungeun manehanana maju mundur ka negara aya di leungeun manehana tadi lamun teu macet datang ka dieu. Insyaallah ke iraha waktu deui mudah-mudahan orang panjang umur. Nah ieu tadi kan jaritakeun di Maroko aya Imam Jazuli, di Maroko aya anu ngarang sholawat nariyah padahal taziah sebab urang taz teh nu ngarangna di urang mah nariyah. Meureun sarah nitikan baheula nya salah nitikan taziah di ditu mah masyhur eta. Kemudian Imam Abu Hasan Asy-Syadzili di ditu Idrisiyah di ditu nu kukula kamad di ziarahan alhamdulillah sanggilan teu tamat karena terlalu cepat waktu tetapi pernah ka Maroko. Neu ayeuna anjeunna dengan gerak Allah nyambung jeung Kiai Yusuf tadi geus teu kudu dicaritakeun panjang lebarna seperti eta lah. Masya Allah urang mah ye urang hayang ngimpi ka pangijeng guru ge hese Ki Jamal tah nyana geus hadiah deui hadiah hayang ka pangijeng Ki Yusuf cak nyana weh hadiah Masya Allah ka panggihna mana tah Ki Jamal. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah hanya sekedar alhamdulillah dengan gerak Allah nyana daekeun dibawa ka dieu sabada nyambung heula. Tadi mun ku urang disimak eta disimak ceramahna karena nyana mah pinter bahasa Arabna urang kurang. Jadi urang ngadeungkeun terjemahanana bae capeun nyana. Haju nyana capek urang milu capek. Nah akibatnya itu cara rapi kabeh. Padahal lamun disimak eta ceramah lain sembarangan ceramah sebab eta pernah dijadikan makalah ketika kamari musyawarah akbar dunia eta pernah dikemukakan waktu mutamar Torikoh salah satuna. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu zimkuring anu tadina mandeg bayong antara endek tapi dipastikan insyaallah endek kebenaran kadorong ku ieu alhamdulillah sarua urang kabehan hadirna di dieu mudah-mudahan diberi kabarokahan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di antarana aya hiji dongeng hiji awewe ngaranna Nyirihana. Tapi edan gelis tapi edan Masya Allah lamun leuleuh sosok jeung wajahna eueuh nun teu tertarik tapi kulantaran seuri bae nya mah di antara nu paling dipake ka seuri ku manehanana nyeung seurikeun lamun aya jelema dahar bae terutama bangsa kiai bagi dahar punyana di deketan getak kiai ke lamun dahar tak kiai nya suserian nyana seserian lamun aya santri dahar we nya seserian bangun bungaheun tapi lamun bangsa pejabat dahar bae pedagang dahar bae petani dahar bae ungana ngambek kamodelan edana model kos kitu teh. Tapi lamun aya santri dahar we seserian ditoel ku santri nyana ngajipret. Maksudnya biasa jajaretean santri makan kos kitu tuh. Tapi lamun ditoel ku bangsa pejabat, ditoel ku bangsa pedagang, ditoel ku bangsa lain santri nyana marah lain lalagaan, marahna bebeneran. Tapi ieu geulis lain lalagaan, geulis moal aya lah di Cisoka mah. Malah mun di Maroko loba. Di Cisoka mah aya geulis pengek, Pak. Tah di Maroko mah teu geulis tapi mancung. Nah ieu para jamaah rihana seperti eta nyana edan lain gitu karena seperti edan padahal edanan. Nah kabelah dieuna nyana sering yang serikeun anu dahar akhirnya ditanya neng emang kunaon sih nu dahar seri cek jalan teh lain nanaon ai awak dilintuhan ai iman tilok dilintuhan. Duh teh jawaban hebat jasa neng
ayatan nele santri lamun dalalahar seuri sok kunaon eta cak jalatan nu mantak seuri lantaran santri lamun keur dahar horenganan bidadari cak jana eta ngageroan. Ieu lamun santri keur dahar teh bidadari teh ngageroan di langit. Ya Allah ya Rabbi. Teu percaya dilebakan teu percaya sosok sambarangan bae. Ih cek jana atuh kula maneuleu. Kula maneuleu lamun santri keur dahar teh bidadari cenah cenah kikieuan. Kieu ye masyaallah kaudin kadir. Eta lamun keur dahar mah teh kena seseurean tapi lamun haji pendi dahar pendi goblok. Asal lain santri teh kitu teh. Ya Allah ya Rabb. Akhirna kulantaran maksa hayangnya coba lamun bener ieu bidadari kusia kadele coba buktikan nyana sarua tadi hadiah terus lila ka Kangjeng Nabi ka para sahabat ka para aulia Allah maksudna ijang nyana mah gampang ijang nu hayang ye dipilih ku nyana sababaraha kiai nu hadir dipilih kiai di antarana anak guru manehanana beusi percaya ka dieu juk di dia nyekelan gak kula awewe eta makan nyekelan adi usum ulah najis atuh juga cekel getek tah nyekelan kan itu nyekelan nyana terus takor ka Gusti Allah dengan bahasanya anak bali bacakeun ku kula doana sirekam aya babasana aya. Masya Allah begitu dibacakan set benta dele kaluhur begitu benta ningali kaluhur bener lain lalagaan tak bakal tingali biasa bidadari di luhur teh katingali keur ngawean santri kikia tapi kan udah dahar doang kan udah dahar henteu kan mantak lamun santri beuki dahar eta geus ngaji macan pugu bisa tapi bidadari ngageroan. Ya itu terserah sama nek dahar bae los jeung teu bae masalah. Nah ieulah tidinya langsung anak guru na teh ya dibukakeun hijab sarua jeung manehanana langsung kitu naon peureum deui sageus peureum geus daek magahan. Geus daek bagahan ngaji sarua jeung nyana eedana. Sarua jeung ada eedana geus teu bisa ditanya. Nyana mamun di kerumunan orang banyak lompat komo jeung pemerintah manggeus teu hayangeun sama sakali beuh teu hayang jadi lain sakali teu hayang aja pemerintah geus teu hayang ulina ge jeung budak leutik bae jadi leuwih edan tibatan awewe terus bae teu kaharti santri ditinggalkeun masyarakat ditinggalkeun lantaran menemukan satu keindahan anu tadi dibere jeung isi tirehana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ternyata di kantong si tirihana teh aya suratna panjang mun dibacakeun kelantaran waktu geus jam 11 haji kulai suka deg zarah jadi penting teuing surat eta masih panjang kene aya surat patali jeung ilmu fikih surat patali jeung ilmu fikih nyana boga guru fikih termasuk anak guruna ilmu fikih keneh nah iya anu mengarah karena ilmu tasawuf aya surat cuman moal bisa dilanjut sekedar eta bae tadi bahwa santri paingan cek Abah Ucu sareng tuh surat hutang tama sok aya bae sia mah anak Ki Jamal jeung kosie ye dan cek Abah Ucu teh naon sebab datah lamun santri masak cek Abah sarua mun santri masak tilok diuyahan gengeunah tilok digurang-goreng gengeunah naon eta sebab diciduhan bidadari lu madak lamun hayang geunah dahar nyantri ieu macan ngarang nyantri sih mondok doang itulah para jamaah ya kalau mandek nyambungkeun surah guru di antara Abah Ucu di dia pernah nyurah kitu Abah kula ge pernah guru kura di Garut ge pernah bahwa santri nu mantak ngeunah dahar sanajan henteu mencukupi naon gitu ngaran bumba-bumbuna bahkan atah ge ngeunah bae
kurang asa ngeunah bae. Lain masalah lapar semua mau kanyaho. Masalahna di ciduhan bidadari ya Allah ya Rabbi. Tah ulah kerieuh teu kaharti di ciduhan we barang manggih dongeng dina kitab thariqah aya sitirihana seorang waliatullah nu eedanan. Insyaallah iraha deui waktu surat tersebut panjang dibaca aya syiiranana patali jeung kailmuan. Ieu mah menggairahkan ka santri sing hade santri ulah sambarangan eta horenganan sangu urutna ge urut di ciduhan bidadari ulah di kamamanakeun ulah di kamana kotok lalintuh Leila para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bangga di Tangerang, bangga Serang, Pandeglang, Banten masih kena eksis tentang pondok pesantren As-Salafiyah. Mudah-mudahan Allah mereka kuatan ka urang kabehan, kuat santrina, kuat kiaina, kuat dulur-dulur urang kabeh ngabiayaanana sehingga tetap eksis di bidang kesantrian Salafiyah. Anu alhamdulillah lamun urang ningali di luar negeri masih kena eksis ieu teh pendidikan pondok pesantren ke daun gitu ngaranna anu tadina nya nama kuliah tapi pengajianana biasa cara urang kieu. Loba kiai-kiai di Mesir sarua masih kengan lamun dibandingkeun jeung Indonesia masih kena hebatan Indonesia. Di luar negeri Salafiyah ulah nanya di Maroko aya mah aya. Di Mesir sekalipun kula nanya coba pesantren Salafiyah di Mesir paling loba santrina teh 100. Eta ge jauh di pakampungan, jarang boga santri anu bangsa 500 leuwih kumaha jarang, paling 50. Termasuk di Maroko, termasuk di Mesir, termasuk di Yordan mah hampir eueuh. Tapi ieu ka dieu mah ka Banten mah masyaallah masih alhamdulillahirabbil alamin. Pokona pesantren Salafiyah eksis. Sanajan santrina sok maling we masalah. Masalah. Leila parahnya tuh maling kita mah maling babaturan, lain cara maling karung. Gitulah para jamaah kaum muslimin kula mah sakadar naon gitu ngebanggakeun bahwa santri di Banten luar biasa. Alhamdulillah eksis. Pokoknya Tangerang, Serang, Pandeglang, Rangkas Bitung, alhamdulillahirabbil alamin. Lo ningali orang di Jawa Barat geus hampir surut. Terus kabelah ditu Jawa Tengah geus mulai rada bagus deui, Jawa Timur bagus deui. Tapi di tengah-tengah hampir surut. Tapi ka dieu mah masih keneh. Mentak sok diperhatikeun bae. Alhamdulillahirabbil alamin masih keneh loba anu minat mesantren. Tanda mun dicaritakeun tanda kekuatan iman terletak pada pondok pesantren. Keur dibahas ayeuna di dunia. Dibahas kuari di dunia berbarengan dengan Habib Lutfi mengundang ieu teh patali jeung pendidikan pondok pesantren Salafiyah. Si hade bahasana ku hari geus rada beda. Pondok pesantren salaf eta adalah Wahabi. Jadi urang mah Salafiyah. Eta mah sekedar perbedaan akhir-akhir ieu karena aya salaf diaku ku Wahabi. Sakitu hungkul eta mah lamun salaf diaku ku Wahabi ayeuna urang jadi Salafiyah. Padahal urang mah baheula ge tiba-tiba nyebutna salaf bae ngan ieu sekedar perbedaan akhir-akhir ieu. Berbahasa di Saudi Arabia salaf eta adalah berarti diaku ku Wahabi. Bising ke di dia ngaku-ngaku salaf Wahabi ternyata jerona urang mah pondok pesantren Salafiyah ala kadar perbedaan padahal mah atuh di urang mah salaf kitu salafnya di urang mah di Banten mah tilok mireung deuk Salafiyah alah eta keneh kan eta oh masalah geus eta mah bahasa batur. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah Syekh Aziz bisa hadir di dia atau simkuring oge alumni sadayana sakali deui mudah-mudahan orang menang barokah ti guru urang khususna umumna ti sadayana mudah-mudahan ilmu orang nambah-nambah kamanfaatan keur urang jeung umumna. Salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasil habibillah
رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين يا الله يا رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق لكم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.